bebas kumaha. Oh dedek jaipongan. Urang nu jaipongan. Aja si mama. Sok geroan si mamahna. Kumaha geroana? Mama sini dah. Masinen. Odet. Anu jaipongan penari. Bisa gitu. Henteu. Bisa sok. Jaipongan Nya. Kang kenangna tanya heula bisa teh jaipongan kenang jaipong ciga kumaha. Bener gitu. Salah. Sablekuk we pangpak ting pangpak bam kitu we lah. Pak lagu naon? Bebas kumaha dinya lah. Siap. Lah mana Pak? Sok di dinya bari dieu ka sinen mah tuh. Anjir. Naon? Seueuh lah. Semenung ngarerewas jadi urang nu reuwas kunaon? Tulale eueuh lagi sakit. Aya naon? PRW rek mana PRW? Tawa ka ini PRW doh. Aya si ibu tenang we atuh. Kapan jadi dua ber PRW tunggu RW. Panggil jeung Abang Agus teh era urang mah. Naon jeung era? Goblok hutan tuh, badu. Aduh, si Juli. Ai tadi naon jiga make hordeng tadi? Naon? Tadi juga pakai hordeng tadi. Eta teh faktor kesehatan 3M. M nu kahiji Pakai masker, M kedua mencuci tangan, M nu katilu menjauhi kerumunan. aya di nu kaopat Naon sih? mau khayam Belakang. Urusan ada jeung polisi tahu mau khayam. heuh euy Mau khayam. teu meunang nya Teu meunang. 5 menurut cek mama. 5 jeung aituna naon M naon Majalaya. atuh Majalaya mah Siap aja orang. naon cenah Paling bobok cenah. ka mana wae nyarita teh Mangga. naon mangga teh Ada dek jaipongan. tapi hayang bisa heula jaiponganana euy hayang dicontohan heula jaiponganana Aduh aing kudu dibere contoh. udah teu bisa tuh urang Sok contohna kasparan urut we teh jiga nu teu dibayar ke bos Opik. Jaipongan. Sok. Gitu deh. mana Astagfirullahaladzim. Par. Saya aja dong wae. Contoh nih. teu katingali ya Tak gitu deh. Kadieu nih malina kaluhuran ka anak bae. Dan neuleunak ka anak kumpul. Sya. Nih. Sok ada aing. Tinggal contohnya si Casper. Kamu itu kerja jaipong saya. oh sok atuh sekali deh anjir hade kieu acan Sok. Kapayun. Masa ba juga manuk daderuk kikituan kumaha. Sok si balik. Aduh, aing meni asa kaku kenang jeung gerakan merasa jauh sia teh. kapan aing mah hayang jauh Aduh, jauh mah kudu ka Abah Agus ka Bogoh jauh. Sok. Akhirnya atuh sinden sok atuh urang anu jaipongan mah Kapan masinen? sok atuh Sok. laguna dek lagu naon Bebas. Siap dek. Tes. cek Laguna naon deh? hah Laguna naon? awet rajet Awet aja. teu bae urang mah ieu mah lagu Ada jaipongan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sadayana kali ka ibu RW, bapak RW nyangakeun laguna awet rajet. Atuh lagu yang disuhurkeun ku Bapak Oden. Oke ku para penonton sadayana. Nyangakeun ibu laguna awet rajet. Oke ka Bapak Satpam anu pengatur lagu lalu lintas nyangakeun Bapak Satpam laguna awet rajet. Oke ke Bapak Opik, Bos Opik sadayana ya kareng-rengan cepregi nya nyahun yo di Adang Collection. Kalau sadayana we Adang Group
Nyangakeun laguna awet rajet. Kang Erdi, Kang Esper, oke Bapak Didi nyangakeun laguna awet rajet. Oke nyakeun sine jadi pangkaran nyangakeun laguna awet rajet. Nyangakeun. Oh teh hilang Bapak Didi. Sia teh dek haben we atuh dek kira hagerna. Nya kumaha aing kumaha sinen atuh. Sinen rada gelos banget. Haben ieu gume kasadayana laguna awet rajet. Oh gitu. Ujung haben kitunan kanu maot sekalian. Saya teh mau bisa gareng ade. Wah, sok atuh sekalian. Nyangakeun laguna awet rajet. Oh teh hilang ka bagus. Tawakan lagi ka bagus. Alhamdulillah mah bisa kieu teh kumaha hideum Buka hutan. Boga. Sampai tigo. Amit-amit. Masya ulah aing goblok teh. Nya ulah. Sugani pamayarkeun ku Bu RW. Kalem lah aya. Sok atuh. Untuk Siap nyangakeun laguna awet rajet. Alah poho deui kumaha laguna teh? aduh. Mimitina we. Rumah tangga jeung manehna. Wow. Apa? Rumah tangga jeung manehna. Wow. Rumah tangga jeung manehna. Wow. Kaituna kumaha Dan? Geus teu kaitung lilan. Geus teu kaitung lilana. Nyangakeun bagus, nyangakeun bepantis. Laguna awet rajet. Era aing ku tukang jaipongan Pak RW. Pak RW minta kasep udah kene jadi RW. Ngolo semua. Ngolo naon? Tong pajeng kudu ngolo dan kiki. Kapan aing kita tadi ngomong boga hutan ka bagus. Sun bae da kiki gaduh muter nyalira tuh kudu diolog. Syukur atas syukur. Menanyakan awet rajet. Rumah ini akan dijual. Sia teh kejedok di mana? Ujung rumah ini akan dijual. Pohon dan belinya ngajak ngobrol wae tuh kali Bu RW geus rek ieu. Rumah tangga jeung manehna. Wow. Geus teu ka itu. Apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi sing dugi kana awet rajet. Bismillah. Jangan deh. Mamnya sok. Rumah tangga jeung manehna. Geus teu ka itu lilat. Apa. Kunaon? Sia gelo, budak-budak cauta ka aing beleguk. Naon? Mana Senin saya tadi rupa. Bela pamuh heureun sa teh. Sinena tuh sing kalem kudu bisa. Kudu praktis jadi sinen mah. Kudu kumaha aing? Bisa urang jadi sinena. Uluh, sok. Mana jadi Senin sia rasa. Bodoh sinen rada gelo yo. Kudu kumaha aing sok. Tinggal liper. Pikir-pikir jika nu gelo teh aing. Teu sok contohan. Pokoknya sinen gitu eta. Sing balik sok kayaknya. Sinen gitu. Abah Agus rek jaipongan gitu. Tah gitu. Sok kayaknya. Jadi cek sinen mah. Aduh kapu molis ke sini. Palawari di sadayana. Kok bener. Semua orang sangatkan laguna awet rajet. Sok siana